Gending karesmen mapag panganten anu parantos di jam kabul nikah. Anu dipadang akan dipersembahkan di lingkung seni Putu Wijaya Production. Urang dikawitan. Sampun manawi tata masyaha rumawas uwaleleda sekedap antosan heula uwa munut kasalira sejak nyebarkeun dewara kasakumna balarya puwana sampun uang hebatkan sumpi tuat anu gelabri bergending gera ramekeun kami yang gera pahapakeun bura payung gera bukakeun bura payung gera bukakeun bura payung gera bukakeun sinjang kiri sejatining wayang benjang ladang ingayu Saraswati rikang hati ati lungguning bikin asik diri lanang sajati jajak kapilih tandi panganten apa megat ginding raksukan satria tandi dibalir ikan sinangli pateka dan anu mulia tata ser kabadan tapi niat ulah hebat nu awon perlu disingan sarigina jeung pangati sarengkak jeung pikiran sanes tentu hati-hati nu awon perlu disingan pateka dan anu mulia tata ser kabadan tapi niat ulah hebat nu awon perlu disingan sarigina jeung pangati sarengkak jeung pikiran sanin tentu hati-hati nu awon perlu disingan satria anu pinunjuk nayaga kela kedapnya dinten ayeuna teh abah teh menikat bunga pisan ningali si Asi teh tos menyanding gitu duaan teh ye angguran orang doakeun nya mudah-mudahan acara dinten ayeuna aya dina kalancaran tur kabarokahan nya
Mudah-mudahan orang sadaya di dia ditebihkeun tina panyawat, tina virus-virus nu nunjung merebak ayeuna. Ulah kitu tingali aya si Aa jeung si Teteh, abah ge ka dieu jeung si Bebeb. Si kurang geurowan si Bebebnya. Mana ya si sayang teh sayang? Kamu sini come here sayang. Mana? Abah? Tata. Sayang. Abah sayang. Lain aya sugan teh itu ayah teh si ayah. Tong abang-abang kena loban bogan teng abah dipohokeunnya kade. Abah. Kumaha sayang? Ambuh hayang naon sih? Hayang nonjing. Lain hayang naon sih? Hayang di shower. Betul sekali. Ibu hajat sok kodokan heulanya. Abah, kumaha? ada pigel heuh. Sok migel naon? Siap? Tapi cing marenahnya. Heeh, siap. Sok cerak. Sok cik hanaya gang. Digoyang. Aduh gustin aku. Aduh. Gening ampun teh geus berat ayeuna mah teh dikabaheula deui. Heuh, apal. Gandeng pisan kumis bocor pisan angkat dari kegoncangan lelereng bagiakeun aduh aturan wilujeng asupin ketangan anu agung.